lajeng panengah Panawa Arjuna sampun kunturipun saking karaton Amarta kaneg satengahing jalan dan tawis lami kasranog sareng Astrajinga anu diutus ku Dewi Satyaragen kedah naroskeun ka para pangagung margi Semarurah Kudapawana parantos dua dinten jalan teu aya mulih katumaritis marek wong wis wanoh-wanoh sapisan marek wong wis wanoh-wanoh sapisan dadayu tumrangan pada tumam aya jang wuyu teka tingali dewek gedigna aya jang wuyu jang wuyu nyata dewek teh kajulungan kumaha mate kalengetan bapa ai bebejana ka mama deuk rapat pleno ka pendopo tapi geus 2 poe eueuh balik ai nanyakeun ka tatangga teh pan aya nu kontra aya nu pro aya nu berkepala 2 nanyakeun ka nu ngewa mah komo ditambahan ceuk sagunuk bapa teh nyandung gitu ceuk sagunuk bapa teh judi terus gitu ceuk sagunuk bapa teh ngadungtak wae dina jaipongan ceuk sagunuk deui bapa teh jadi pendawah gitu eta dewek teh diutus kudu tumaros ka para pangagung gitu tapi ayeuna kaleresan di jalan aya pangaulaan henteu kurang sopan kumaha ipugu ish pugu atong mere kuliah nyaho dewek oge pugu atuh tata titi duduga prayoga ulah bongong celoko kamprotan kitu meureun ulah ngadek sacekna nila saplasna lanca-linci luncat mulang udar cinta gadang kitu geus salah jadi dewek nyangan dewek teh kurang sopan upami tumaros di jalan punten bade nyangakeun simah pangabaktos dupi pangaulan teh bade angkat ka mana upami mulih di mana bade angkat ka mana mulih di mana lain euy dewek tumaros ka pangaulaan teu diwaler naonnya dewek teh sopan kumaha pan slonob cedok nyemah bahasa teu kasar dewek oge nyahokan aturan saluhureun hormat sasama hargaan sahanapeun ajenan tapi naon sabab dewek teu diwaler ayah bisa jadi nya euy pang teu diwaler ku pangaulaan teh peda dewek make cetok mulutnya ye cumi HP kayak dek nyokot gaji rekaman dicokot ku deweknya ayeuna mah jigana diwalernya euy ieu teh jeung cager jeung pamajikan nilai jana dagang canil aya nuhun punten abon kapi ujuk bilih dianggap kirang sopan pedah nganget tudu maklum sun di kebon teras kadiwa bade angkat ka mana mulih di mana bade angkat ka mana mulih di mana bade angkat ka mana mulih di mana
lain moal pangaulaan jadi kieu begitu. Dewek tumaros cibarpan dewa walar cetrak teh diceke. Adek jula ngapakting dek burut silaing tong dewek. Sumpahna gede ka demi Allah dek beser sinen tong dewek. Lain nya. Cing kasih dawala ka ditu. Ai panon ilang di kamanakeun pan biji yang si dewala. Ngan BTW beja ka dewek cenah dekat cair ya. Nutu gue kalebak. Tanya si dawala lila. Kadieu kitu. Bejakeun. Mun ridho kuring imankeun mun teu suka kuring serakeun. Tampal kacara batur breh gedongna breh mobilna meuli tipir jeung kulkas video. Boro-boro kongkorong suang jeung gelang suku de sok digenggean. Nah, ai hirup kuring sajabat dijieun di nomor 4keun ku salaki. Lain rencem ku hiasan kala seubeuh ku paneung. Ala jang uyu. Damang. Nah lain gering. Oh, tos seueur puskesmas. Nuhun. Mangga tuh. Ai bumi di pada suka keneh. Nah lain di dulu. Oh, tos merdeka. Pamugi kitu cing dipelajari UUD teh 45. Mangga tuh. Ai bojo nu kapungkur keneh. Nah lain diserahkeun. Oh tos teu kengeng nyarahkeun teh nya anggur kitu ayeuna mah supaya bisa kieu dahar seubeuh pake beuteuh unggal peuting terus ngeureuyeuh pamajikan jarang reuneuh cukup ku dua begitu nya. Mangga tuh ai putra 8 keneh. Nah lain dipencitan. Oh, tos teu aya tukang pencitna. Areli. Alah, mangga tuh. Di mana dia pun lancet teh? Di mana? Iya. Oh, iya. Aya naon? Lain aya naon euy. Lain seri. Paingan bapak eueuh balik. Ari kitu? Bapak teh keur ngabagi-bagikeun uang jasa. Uang jasa naon? Honor tina Kraja Bakti, tina gotong royong. Ngomean sasak, ngomean jalan, ngalusan pager. Ayeuna teh aya honorna. Oh, malah dewek ge tos dipasihan ku pangaulan. Diberes sabaraha ka? Atuh, teu dihitung lobana. Pokona diramu we. Taina si laing gancang minta ke pangaulahan. Ai carana nyuhunkeun ka pangaulahan. Abdi teh kawartosan ku pun lanceuk parantos dipasihan abdi teh acan bade nyuhunkeun anu sapertos akabieu begitu. Aduh kan haling sok. Aduh jang ai milik mah teu kudu manis eueuh euy. Mangga jang duit jang. Naon? Duit? Honor? Ai biasana malah mendek narima duit sok kekarnyedan leungeun anu katuhu. Ai ieu mah kekarnyedan tarang. Oh bisa jadi disuhun duitna meureun nya. Mangga atuh jang. Bisa endek ka jual sawah ke heula kitu. Ala punten pada nyangakeun semah pangapaktos. Abdi teh kawartosan ku pun lanceuk manawi. Pun lanceuk parantos dipasihan abdi teh acan bade nyuhunkeun sapertos aka ieu we kurang.
Kamana si Sebot? Kamana si Astaji ngabil? Honor. Kamana si Sebot? Kadieu gitu. Honor. Kunyuk. Bedul setan. Jeung sajabana. Kamana dia? Naon nasilain. Naon. Cacangiran. Naon nasilain. Naon. Gening kuring ka ditu bade nyuhunkeun sapertos akabi lain dibere duit aya cetrak teh diteke pan sabagja sacilaka samarata bahagia manya dewek diteke si lain teu da geuraheun mun nya mah meunang duit moal make cekcok kitu yeuh ka dieu pangaulaan benu ka aka jeung ka kuring naon adeuing atuh sugan aka nyieun dosa naon dek julang ngapak teuing atuh cing edan sana lembur moal pangaulaan benu ka urang upama aka teu nyieun kasalahan Allah subhanahu lamun bener aka teu nyieun kasalahan teu ngarasa boga dosa sedok nyemah gek diuk pok ngomong naon kasalahan urang sok ka ditu teuy watu jeung silaga nam jeung kuring aya keur ngabela beneran mah ih sok da pangagung ge mah nyapan manungga jeung urang teh sok pok ngomong gek diuk naon kalepatan urang sok gek ngomong pok diuk sia punten bade tumaros anu mawi pangaulaan benu kabeh teh bilih aya dosa anu teu karaos naon margina kakaraku ngareuhak geus lilinieun jang naon sabab maneh masih keneh aya di wewengkon Amarta kirang terang naon perkawisna deuk ka mana nu mawi abdi teh kajurunganku emah mate sun kalengitan bapa aya wawartosna ka mah bade rapat pleno ka pendopo parantos 2 dinten teh aya mulih manawi pangaulaan uningan bapa maneh ku kaula geus diusir malah sajabat ti bapa maneh inung maneh sakeluarga Semar geus ulah aya di wewengkon Amarta ayeuna maneh masih keneh guguluyuran aya di podaran ku kaula paingan dawala bapak teh diusir teruskeun naon kalepatan pun bapak pang diusir sok ulah warang ngajak ngobrolan kaelana sud awan kapiunyu numawi pun bapak diusir teh naon kalepatanan bapak maneh ngabela jalma salah bapak teh ngabela jalma salah saha nu ngagaduhan kalepatanana terus cicing atuh sia da dewek teh lain mesin bibir saha nu ngagaduhan kalepatanana gua Gatot Kaca juragan terus naon kalepatan juragan anom dupi juragan anom Gatot Kaca teh naon kalepatanana Gatot Kaca geus wani ngaleungitkeun senjata ing pentaris gagak rancang sedengkeun waktu dilantik jadi pahlawan ilang senjata jiwa gantina ku kaula deuk dipaehan dibela ku bapa maneh nu mata ku kaula diusir ayeuna maneh ulah aya di sok geuralit geus teu hayang kaula nempo turunan Semar jadi urang mah dawala asup kana hana caraka data sawala bapa cilaka anakna kababawa aiku hate dewek nu suci mah suci ayeuna urang diusir ulah aya di dieu naon kabeuretanana tibatan aya di dieu sia pikir ku silaing ulun kumaha urang ka pangaulan dengan ukur asup kana 3 basa katara katari katarima ai katarana kudu katara ringkangna urang lamun deuk kabela nagara bangsa aya musuh panggeulana urang dahareup ai katarina aya kasalahan lain ditarimakeun jeung dihampura cetrak
teke jebot ai katari mana dunungan boga lauk gede mah tara cucuk-cucuk nacan ka urang ayeuna urang kudu ini ti dieu pikir ku saing cepot jalan ruksak omean tuh sasak ruksak cepot omean kakus menet cepot colok runtah menden cepot piceun tibatan aya di dieu ayo ini wis tukul make disemah di dama-dama pek urang kuntit ti leutik miara ti bubudak niupan ti dalmut hayang ilmu kurang dituduhkeun tatapa dijajapkeun puguh we geus kieu mah asa meunang manehna teu inget kana jasa urang nah hayu ini teh bangana tibatan urang aya di dieu hayu bapa diusir ini tah geus tukul semah dina badah mah kitu mah awas maneh cepot ngaluarkeun kecap anu radikal lamun aya keneh di wewengkon Amarta ngaluarkeun kecap radikal kitu bari teu init ti Amarta ulah samatkan yaya ditelasan pati sok maneh geura init da bala punten agam ari abdi mah ulah disakompet taunkeun sanos abdi sareng pun lanceuk saturunan nanging awi ge sadapur teu lempeng sadayana cenah abdi kedah miang ti payuneun agar ti nagara Amartai teu bade baha ari abdi mah upami dianekeun ka istri madulang tinane dipulung sareng dipiceun kaange kabodohan abdi padamelan abdi ku aa mangga cenah teu kaange kabodohan ih bae bade ditalak tilu ge paripaos jeung tibatan dicarekan gembong-gembong songoho mung abdi mah ulah diusir ku nafsu beda tadi ge asal tina sae kedah sae deui milih ngeunaan kana sapunyere pegat simpai patulay patepang deui ayeuna aga nuju nafsu ngusir ka abdi milih isuk pagetos sareng abdi patepang deui meryogikeun deui ka abdi bade ngarujuk kana padamelan ih panteu aya kaawonan memoal aya tapakna permios atau abdi teh unur hoyong katingali punuk dongkap hoyong katingali taar bade permios memang diantara anak Semar ngan maneh anu bisa ngajenan ka kaula kulantaran maneh mah sopan ngan goreng kasebutna lamun dicanet hiji-hiji wayahna maneh ge kudu init ngan keur maneh mah aya ieu keur ongkos jalan 100 ala nuhun deuh mangga teh tek dawala Arjuna Ablas kasabda pertama kadia kasih dawala kitu kadia kitu 6 menit pan bieu urang teh diusir saur pangaulaan lamun urang aya keneh di dieu ancaman paeh sok 6 gancang saur pangaulaan pan urang teh ulah aya di dieu diusir 6 lain seuri 6 naon monyong dadewek ngadenge tah ongkos 100 perak duakeun jeung si cepot lain jang awas kana duit mah nya ceulina teh nya awas pisan ye matak cekuring ge lamun aya kakeuheul ka para pangagung ulah ngaluarkeun kecap radikal da moal aya kakuatan urang disesilan ku pangagung tarimakeun catet dina ati musyawarahkeun jeung balarea nah pangagung urang teh bisa dipercaya atawa teu nah bener nah urang nu salah kakara geus musyawarah naon kasalahanana nah urang nu salah kumaha kuduna kakara teh dinya mah urang
badamikeun kumaha hadena ada ngaluarkeun kecap radikal moal aya kakuatan pan kuring mah dibere 100 perak uang sopan uang ngadenan teu kudu make diduakeun jeung aka barina ge nah hayang hirup sorangan si aing da duit teh dibagi dua jeung hayang hirup sorangan teh sauyunan jeung dewek mah sia dikadeh ku aing tah ieu kecap radikalna aya wae euy heudak kuring ge moal hayang sorangan ieu duit teh 100 ke di mana manggih warung lotek urang tukerkeun bagi dua tapi aya kieu da wala hana caraka duta swala kumaha teh hartina hana caraka duta swala ai hartina pira ku sing jeung arti hana caraka duta swala nya naon tadi dieu hana caraka duta swala hana caraka ngabogaan niat duta utusan dibalik kidul ai sawala pada utusan mangga batanga enak jadi kadinya kulantaran urang pada utusan aya kecap guru ratu bunga tua karo panu wajib dihargaan teh ku silaeng hiji guru nu mere ajaran lahirna batina 2 ratu kepala negara anu wajib ditumutkeun parentahna jeung cegahanana 3 wong tua indung jeung bapa anu wajib dipunjung jeung dipuja 4 karo ai karo teh dulur panggedena pangbedah lawang gaganti bapa kulantaran dewek dulur panggedena kudu leuwih di tengahna lain diuli karena duit menyajan duh ieu mah dibabari pisan ngan kokocoran duit teh heupan ieu teh duit teh 100 bagi 2 keun kuring mangelehan maneh da ka karo tah ieu teh 100 perak bagi 2 aka menta leuwih ti tengahna menta sabaraha kira-kira ada ka 13 we pokona mah tah jajang geunahna boga dulur buta huruf teh 100 bagi 2 leuwih ti tengahna teh 13 ya ieu teh geus 41 tahun merdeka aya keneh buta huruf cing atau cing era maknya 100 bagi 2 leuwih ti tengahna 13 satukeun wae salah matematika mah salah matika mah keun bae da dewek oge nulis jeung maca mah geus pinter monyong cing satu tanah pinter anu kieu naon tah sok sia tah maringkal jiga orai as aya tah belenong aya tah belenong sukuan op oh aya tah ngagura titik hiji i oh iya ayeuna urang gantetkeun as jeung a dihijikeun jadi sa bener bisa nya ap jeung i dihijikeun jadi pi urang runtuykeun as asa ap ipi bagong hei nya manya aing ngejah bener aing ngahijikeun bagong mun sakalian badah gitu 6 ketu 13 6 gancang 6 astra jingga kebat sareng udawala temulih katumaritis bade milaris malurah kuda pawana anu parantos diusir ku Arjuna sareng Gatotkaca koca pawon tening sabta pertala Raden Antarja kasumpingan panengah Panawa Arjuna kiak mapagna Raden Antarja kapapag kadya barlen adil
Rempung cukup sauyunan rojakeun pamanuna. Asep antarnya bagiakeun ieu paman. Lih lama paman di mana? Cara panutan